Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kadua babagian anu ngaidrok kanu maujud. Nu maujud kapanggih ku dua rupa, ku hisi ku akli hisi lima rupa. Hiji ka idrok ku panon cara caang, dua ka idrok ku ambe tatah ku irung. Hiji ka idrok ku panon cara caang, dua ka idrok ambena tah ku irung. Tilu ka idrok ku rampak cara cenang, dina tonggong kunu sejen henteu tembong. Opat ka idrok ku celik cara sorak, lima ka idrok ku letah cara samara. Wujud akli panca indra temanggihkeun, wungkul ku akli anu bisa manggihkeun. Susah bunga jeung kabeh sifat ruhani, dat Allah kapanggih ku akal ruhani. Wujud akli aya dua henteu salah, wujud akli mu masalah cara arwah. Kaduana wujud akli mukhalafah, nu qadim nu baqo nya eta zat Allah. Idrokku akli sapertikeun manggihna, akal gorizi kana tapak gawena. Nu napakannya eta anu nyieuna, manggih alam akal manggih nu nyieuna. Dapiraku make aya pagawean, henteu aya nu migawe muhal pisan. Alam robah akal gorizi manggihkeun, kana anyarna alam da perubahan. Jadi wujudna Allah teh wujud akli, lain wujud cek hisi kade pahili.